Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat kitab Iqna dina channel YouTube Abuna Pisah. Wasadisa asaro sareng ari anu kagenep belas min arkani sholati anu tetep tina pirang-pirang rukun salat eta atas limatul ulama maca salam anu kahiji li khobari muslimin karena hadisna Imam Muslim. Tahrimuha ari anu ngaharamkeun kana itu salat eta at-takbiru takbir wa tahliluha sareng ari anu ngahalalkeun kana itu salat eta at-taslimu maca salam. Qala ngadauh saha al-hakimu Imam Hakim sohihun ari hadis eta anu soheh ala syarti muslimin netepan kana syaratna Imam Muslim. Qala ngadauh saha al-qafalu Imam Qafal al-kabiru anu agung itu qafal wal makna sareng ari maknana fi salami dina lapad assalam eta annal musolli sanyana jalma anu salat eta kana kabuktosan itu musolli eta masgulan anu katungkul anin nasi ti manusia wa qad akbala sareng nyata madep ieu musolli alaihim ka itu nas. Qala ngadauh saha al-qafalu Imam Qafal wa aqalluhu sareng ari pangsa eutikna itu salam eta assalamu alaikum lapad assalamu alaikum. Fala yuzi'u mangka teu nyukupkeun naon alaihim lapad alaihim wala tabtulu sareng teu batal bihi ku itu lapad alaihim naon sholatuhu sholatna ieu jalma li anahu karena sanyana itu lapad alaihim eta duaun doa li goibin pikeun jalma anu eueuh wala alaika sareng teu cukup lapad alaika wala alaikuma sareng teu cukup lapad alaikuma wala salami alaikum sareng teu cukup lapad salami alaikum wala salamu alaikum sareng teu cukup lapad salamun alaikum. Pa in ta'amada mangka lamun ngahaja-haja ieu musolli dalika kana itu nu kabeh ma'a ilmihi sarta apalna ieu jalma bitahrimi kana haramna batolat mangka batal naon sholatuhu sholatna ieu jalma wa yujzi'u sareng nyukupkeun naon alaikumussalam lapad alaikumussalam ma'al karohati sarta makruh kama sapertikeun perkara naqala nukil Imam Nawawi hu kana itu yujzi'u fil majmu'i dina kitab al majmu' anin nasi nampi tina nasna Imam Syafi'i wa akmaluhu sareng ari pang sampurnana itu salam eta assalamu alaikum warahmatullahi lapad assalamu alaikum warahmatullahi li anahu karena sanyana itu lapad assalamu alaikum warahmatullahi eta al maksuru anu ditukil ti Kangjeng Nabi walatusanu sareng henteu disunatkeun naon ziyadatu wa barokatuhu nambahan kana lapad wa barokatuhu kama sapertikeun perkara sohaha nyohehkeun Imam Nawawi hu kana itu ma fil majmu'i dina kitab al majmu' wa sawwaba sareng ngabenerkeun ieu Imam Nawawi hu kana itu lapad la tusannu ziyadatu wa barokatuhu. Wasabi'a asaro sareng ari anu ka-17 min arkani sholati anu tetep tina pirang-pirang rukun salat eta niatul khuruji niat kaluar minas sholati tina salat wayajibu sareng wajib naon kornuha ngabarengkeun itu niatul khuruj bitaslimatil ula sarta maca salam anu kahiji
fi kaulin dina ucapan falau qaddama tuluy lamun ngaheulakeun ieu jalma ha kana itu niatul khuruj alaiha manderikeun kana itu taslimatul ula au akhoro atawa ngahirkeun ieu jalma ha kana itu niatul khuruj anha tina itu taslimatul ula amidan halna anu ngahaja-haja batolat mangka batal naon salatuhu salatna ieu jalma wal asohu sareng ari kaul anu leuwih soheh eta annaha sahnyana itu niatul khuruj eta la tajibu henteu wajib itu niatul khuruj kiasan karena ngiaskeun ala sairil ibadati kana sakakarina pirang-pirang ibadah wali anna niyata sareng karena sanyana niat asabi kota anu ti heula itu niat eta mun sahibatun anu narima narik ala jami'i sholati kana sakabehna sholat walakin tusanu sareng tatapina disunatkeun itu niatul khuruj khurujan karena ngaluarkeun minal khilafi tina ikhtilafna ulama wasamina asaro sareng ari anu ka-18 min arkanis sholati anu tetep tina pirang-pirang rukun salat eta tartibuha nartibkeunana kana itu pirang-pirang rukun ayil arkani tegesna kana pirang-pirang rukun kama sapertikeun perkara dakarna nyaritakeun kami hu kana itu ma fi adda diha dina bilanganana itu arkan al mustamili anu ngurung itu adad ala qornin niyati kana ngabarengkeunana niat bitakbiri sarta takbir wajah lihima sareng ngajadikeunana itu niat sareng takbir ma'al kiroati sarta maca Fatihah fil qiyami dina ngadeg wajah lit tasyahudi sareng ngajadikeunana kana tasyahud wassolati sareng maca sholawat ala nabi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil qu'udi dina nalika calik fatartibu mangkari tartib indaman mungguh ulama atlaqo anu ngamutlakeun ieu manhu kana itu tartib eta murodun anu dimaksud bima dina perkara ada anu ngalianan itu ma dalika kana itu nu kabeh wa minhu sareng eta tetep tina itu ma ada as-sholatu ari maca sholawat ala nabi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahu mangka sanyana itu as-sholatu ala nabi eta ba'dat tasyahudi tetep dina sabada tasyahud kama sapertikeun perkara jazama anu ngamistikeun Imam Nawawi bihi kana itu ma fil majmu'i dina kitab al majmu' kama sapertikeun perkara marro anu parantos kalangkung ieu ma fahiya mangka ari itu as-sholatu ala nabi eta murattabatun anu ditartibkeun wa ghairu murattabatin sareng anu teu ditartibkeun bi tibaroeni kalawan ngitung-ngitung dua pangreken wa dalilu wujubi tartibi sareng ari dalilna kana wajibna tartib eta al itba'u nuturkeun kana pada melanana Kangjeng Nabi kama sapertikeun perkara pi akhbaris sahihati anu tetep itu madina pirang-pirang hadis as-sahihati anu sahih itu akhbar ma'a khobarin sarta hadis sallu kama ra'aitumuni usolli lapad sallu kama ra'aitumuni usolli
wa adduhu sareng ari ngitung-ngitungna itu tartib minal arkani tina pirang-pirang rukun bimaknal fardi kalawan ngabogaan makna fardu eta sohihun anu sohe itu adad wa bimaknal ijzai sareng kalawan ngabogaan makna nyukupkeun fihi eta tetep dina itu adad taglibun ari ngalindih walam yata'arrod sareng henteu mertelakeun saha al musonnipu musonnif li adil wilai karena ngitung-ngitungna tuluy-tuluy minal arkani tina pirang-pirang rukun wasawwaro sareng ngagambarkeun hu kana itu adihi saha ar-Rafi'i Imam Rafi'i tab'an karena anut lil imami ka Imam Haromain bi adami tatwilir rukni ku henteu manjangkeunana rukun al-qasiri anu ponok itu rukun wabnu solahi sareng ngagambarkeun saha Ibnu Solah bi adami tulil fasli ku henteu ngalilakeunana pamisah ba'da salamihi dina sabada salamna ieu jalma nasian halna poho walam ya'udda sareng teu diitung-itung hu kana itu wila saha al aksaruna kaseseueuranana ulama ruknan kana rukun likaunihi karena ayana itu wila eta kal juz'i tetep sapertikeun hiji juz minar rukni tina rukun al-qasiri anu ponok itu rukun aw likaunihi atawa karena kabuktosanana itu wila eta asbaha nyarupaan bituruki kana ninggalkeun waqala sareng ngadawuh saha An-Nawawi Imam Nawawi fi tankihihi dina kitab tankihna itu Imam Nawawi alwilau ari tuluy-tuluy wa tartibu sareng tartib eta sartoni dua syarat wahwa sareng ari itu kaul alwilau wa tartibu sartoni eta adharu leuwih nemrak min adhihima tibatan ngitung-ngitungna itu wila sareng tartib ruknaini kana jadi dua rukun aha paragat ieu kaul Imam Nawawi wal masyhuru sareng ari anu dimasyhurkeun eta uddu tartibi ngitung-ngitungna tartib ruknan kana jadi rukun wal wilai sareng ngitung-ngitungna tuluy-tuluy syarton kana jadi syarat wa amma sunanu wallahu a'lam bissawab.